Di Barajuan, di Tiungan, ibu-ibu, di Barajuan, di Tiungan. Barade tiung ya. Baju anak ya, raya teh serarai. Tuh. Moal amang suka dua acis, gratis saya membade. Aduh, nih gratis mah mata geraring kana biti satu pintu tadi belum pangjauh nih. Mang teh mesena ku artos, mesti daun. Manawi we atuh mang. Gratis ke moal ku artos. Sok atuh teh milihan we heula tinggal tuh sararae ke artos nama gampang. Ngan poin kerjaan dan aduh teh asal lah bisa diatur sok. Nah laingal ya keluarkeun. Moal amang untuk kabayar abi mah. Kawartos teh kumaha mang. Hari neng mah kalem harus mah gampang. Sok we kalem sok misalnya lah gampang bisa diatur. Serius gitu mang? Serius teh pasti Nah atuh ada ketemunya abi nyarihannya. Oke, ini lah bukan. Sarai. Yung nang kok. Ya, iya warna pink sayanya mang ya. Hari ini sabaraha mang? Teh 70 kok lah jangan mah 50 we lah. Oh, aku 35 we. Ya. Asal diborongnya sedayana. Nah, aku seueur teuing kangen naon abi. Mangari ieu jantena sabarahaeun? Kan ieu we jantena 50, 20, 40 jantan 200-an neng teh. Iya, tah kami ya neng ge. dia tuh abi ngawiat lah 100 ya mang ya. Terus di sana mikun payunnya mang ya. Oh, nya teh terus ngaborong ya. Alhamdulillah. Nampinya mang ya. Ieu metan abi nampi barangna. Iya, teh neng. Mang bade nginder deui nya, tur nuhun. Assalamualaikum. Si emang ya. Bisa minggu gitu. Aduh, iya mah gawat. Kemarin saya seserar itu ya. Rupa-rupa pisan,
Jang, hari si teteh nak ya? Kalau rasa sebenarnya 1 juta aja, 1 juta kota. Oh gitu. Wartos kan banyak kayak simang gitu tadi kata tehnya. Oke siap bang. Nuhun ya Jang. Ya siap. Teh, semangkat. Cek simang cina pambejakeun kasih tetehna tadi simang tadi. Heeh, apal atuh teh oge da bieu ka ciri si Mang katingali mangkat. Tapi udah sakit. Memang itu ngamejaan hungkul. Santai deui. Nah, ada nak aya geuning euy. Aduh, si emak euy. Alah, aing mah kabur imah teh pelong-pelong. Aduh, bahaya imah. Teh, tadi abi ka dieu, sore juga kota. Ah, bohong. Nya puguh mang abdi teh nembe uli. Ieu teh tadi teh nya abdi teh ka kota nembe uli. Kumaha mah? Wayah nanya. Kedah ayeuna nu sanesna 500 kan deui sehungkul da acan. Kayak aku mah ican aya. Ayah mah ku abdi teh pasti dibayar. Alah batan pisan mang mah. Kanjeng ban jadi aku teh sing karunya tukang mangga. Aduh. Emang teu karunya ka abdi. Aku dipencet di kalakang merecet ieu teh. Ih, aya mah teh ku abdi di lunasan. Nya, Ah, bunga tuh teh. Ayeuna we engke mah. Atuh teh bae ka mana? Jadi dibayar atuh. Ieu emang mah. Utang abdi teh sabaraha ka mang teh? Sama teh 100 tah. Kita minta 1000 deui. Kieu we atuh ieu mah nya. Sok. Emang ngadu artos sabaraha? Abdi mah mutlak lebih 100.000. Menawi. Nah. Betul. Nah, kan? Sametan abdi teh 100.000 ka emang teh. Ya, Ieu sabaraha? 100. Nah, ieu abdi mah nyukeun ka mang 100.000. Nya. Berarti sametan abdi Lunas. lunas. Nah, itu jangan ieu kangge bayar anu sendiri 100.000. Itu namanya atur nuhun bisa. Teh boga hutang 100.000. Dibayar 100.000. Alhamdulillah. Tangan teh lunas. Tapi asa teh nambahan. Mesti lu cak. Abdi nyangke tadi tuh kayak yang heula nih. Tang sih kan. Kenal deh Hana. Baiklah. Sok.